Ngaran kuring Firdaus. Ari katelah nama Daus. Kuring cicing di salah sahiji kontrakan anu aya di Bandung. Carita ieu kaalaman ku kuring. Basa kuring jeung kolot kuring ngontrak di salah sahiji kontrakan anu aya di daerah Jatayu. Harita kuring jeung indung bapa kuring karek pindah ke kontrakan anyar eta. Kontrakan eta teh 2 tingkat jeung bentukna teh siga ruko. Kusabab indung kuring teh tukang jahit, jadi butuh kontrakan anu rada lega supaya bisa nyimpen mesin jahit. Mimiti nyicingan eta tempat eueuh keanehanna naon. Nepi ka nincak sabulan kuring jeung anu jadi kolot nyicingan eta tempat mulai rada aya keanehan. Harita teh poe Minggu. Yang geus sidik kuring teu sakola. Kusabab libur nya kuring ulin ka imah bibi kuring anu imahna teu jauh ti kontrakan indung jeung bapa kuring. Sanggeus ulin tuluy kuring kasarean kusabab capek. Nya akhirna kuring sare heula di imah bibi kuring. Waktu geus nunjukeun kana jam 8 peuting. Kuring hudang tuluy bebeja kanu jadi bibi yen kuring rek balik ka kontrakan. Kusabab isukan kuring kudu asup sakola. Ari cek bibi kuring mending isukan subuh lantaran hariwang geus peuting. Dititah siga kitu kuring nolak. Kusabab pamikir kuring sok riweuh lamun kudu balik subuh tuluy ka kontrakan heula jang nyokot saragam. Sanggeus kitu nya kuring maksakeun balik ka kontrakan peuting eta lempang sorangan. Teu kungsi lila kira-kira meakeun kana waktu 1/2 jam kuring nepi ka kontrakan anu jadi kolot. Kuring ninggali lampu di jero imah teh geus paroek. Pamikir kuring tarati sasari wayah kieu geus sarare. Sabab biasa nama indung kuring sok begadang jang ngagawean jahitan pesenan batur. Harita kuring gegedor kana panto imah bari gegero ka indung kuring. Mah, buka mah. Mah, buka panto mah. Jempling geus sarare kabeh kitu. Pamikir kuring tuluy kuring lempang ka sisi belah kenca imah anu mana di dinya aya jandela leutik anu teu ditutupan.
kuring noong bari gegedor. Kusabab eta posisi jandela teh langsung ke dapur. Nya kuring nempo aya awewe di dapur. Eta awewe teh posisina nukangan kuring. Ti tukang mah awakna siga indung kuring. Kuring langsung gegerodei ka indung kuring. Mah, mama, buka mah, buka panto mah. Aneh, indung kuring teh saukur ngajanteng, siga nu teu ngadenge sorak kuring. Tapi basa ku kuring disidik-sidik deui. Tumben indung kuring make kabaya. Sabab biasa nama indung kuring teh sok mamake daster adi ti peuting mah. Kuring tuluy muter deui ka hareupeun imah kuring. Bari langsung gegedor deui kana panto. Tikung si lila indung kuring muka panto. Bari kaayaan siga anu karek kudang sare. Ditinggali dina pakaianana. Indung kuring make daster. Beda jeung anu tadi katingali ku kuring basa di dapur. Tuluy kuring nanya ke indung kuring. Mah, mama bieu ti dapur? Di dapur naon? Mama mah geus sare bieu. Geus sok-sok buru asup. Geus peuting. Kuring tuluy asup ka jero imah. Basa geus di jero imah, kuring melong ka palebah dapur. Dikencan nepi ka katuhu. Kabeh diperhatikeun. Tapi puguh eueuh sasaha. Terus ari tadi anu katingali ku kuring teh saha? Kuring teu pati mikiran teuing. Nya kuring tuluy naek ka luhur. Anu maksud rek sare. Sabab biasana anu nempatan di luhur mah ngan ukur kuring sorangan. Ari indung bapak kuring mah nya puguh dihandap. Sanggeus tepi ka luhur, kuring langsung ngagoler. Posisi kamar kuring teh aya jandela. Tuluy dinu katuhu aya panto anu langsung kaloteng paragi moe. Posisi kuring sare teh malik kanu tembok. Nya harita kuring can bisa sare. Kuring guling gasahan. Tuluy kuring malik kanu posisina langsung melong kana jandela. Kuring masih mikiran keneh. Ari bieu anu katingali ku kuring teh saha? Teu lila tidinya ujug-ujug jendela kamar kuring muka sorangan. Kuring langsung ngorejat. Kusabab bereuwas. Padahal kaayaan keur eueuh angin. Tapi nah bisa muka sorangan. Kuring neutup ke palebah jandela
anu teu pupuguh muka sorangan. Bari jeung dina kaayaan reuwas. Masih keneh keur dina kaayaan reuwas ku kajadian anu bieu. Teu kungsi lila kuring nempo aya awewe make baju bodas. Bukna panjang nepi ka handap. Jeung leungeunna panjang keur nonggongan kuring. Atuh kuring ruas teu bisa kukumaha. Kuring ukur bisa olohok. Bari kaayaan teu bisa ngomong. Teu lila manehna malikeun awak. Kuring nempo harita jelas yen anu hareupeun kuring teh Kunti. Sageus kitu manehna ngapung ka luhureun imah kuring. Bari seuri nyikikik. Kajadian anu sakocepat kilat kitu nyieun kuring kasima nepikeun ka leuleus awak-awak. Kuring babacaan dina jero hate, tapi tenepi di dinya hungkul. Eta Kunti teh kadenge deui seuri luhureun imah kuring. Manehna siga anu muih kurilingan eta tempat. Nepikeun ka teu lila sora eta teh ngalaunan anu tungtungna ngaleungit. Sanggeus teu ngadenge deui sora Kunti, kuring langsung ngageroan indung kuring. Kadenge ku kuring indung kuring lumpat ka luhur jeung bapak kuring. Aya naon daus? Sabeureuwas. Daus. Aya naon daus? Sanggeus aya indung jeung bapak kuring, kuring teu bisa langsung nyarita. Kuring masih kena soak. Bari mikir yen kajadian tadi ka alaman ku kuring teh naon. Nempo kaayaan kuring siga anu soak itu, indung jeung bapak kuring nita istighfar. Anu satuluyna indung kuring tuluy ngusapan. Sanggeus rada tenang, kuring nyaritakeun kabeh kajadian anu kaalaman ku kuring ti mimiti anu ku kuring ditempo di dapur. Nepikeun ka kuring ditembongan kudu jadi Kunti. Cek bapak kuring nu matak tong panasaran teuing. Ari kanu kitu anu akhirna jadi ditembongan. Lamun cek bapak kuring mah kuring terada sompral. Sabab sok hayang nyaho naon anu aya di tempat ieu.